Paraya di desa tetangga sanagara lu jeung tepang deui sareng sungkuring manggejen dina acara tawa cerita wadul. Jadi kieu ke si Abang Togar urang Medan ya. Tak sabang Togar biasa orang Medan. Rek nyieun KTP nanyakeun gitu. Mang, sia Bang rek nyieun KTP kudu ka mana? Nya tepung Pak RT cek si Mamang anu ditanya teh. Wah, si Mamang masa si Abang kudu nebungan Pak RT? Ada abang nanya tuh rek nyieun KTP mah tepungan Pak RT. Waduh, mual naun si Pak RT ditebungan gua abang si abang da kuduna justru lamun teu nepungan Pak RT bakal dicarekan da kitu prosedurna. Oh, nya tuh si abang rek nepungan Pak RT. Ini teh si abang teh datang ke mah Pak RT bari moal jinjingan kerse kitu sigana meureun namanya yang ucapan terima kasih atau bingkisan gitu ya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT kalubar. Abang ya naon? Si abang erek nyieun KTP kudu nebungan Pak RT. Apa betul? Nanya atuh. Kan enggak apa-apa si abang nebungan Pak RT. Nya terang naon atuh Bang kuduna sebeda Pak RT. Si abang modok. Nah, karasekeun tingodok naon? Berani katanya tipung, nya dibalurkeun kana beungeut Pak RT. Atuh mata Pak RT. Nah naon siap blok. Beungeut aing ditepungan. Ditipungan cenah dibalur. Abang kana Pak RT, kudu nepungan Pak RT. Nepungan geus teh goblok, cenah lain nepungan ngabalur beungeut aing ku tipung. Atuh nangihan. Beda dari yang Pak RW. Harita Pak RW boga penyakit batuk. Nah jadi Pak RW mah ada disiplin betul lagi RW. Minum oge detail. Sabaraha kali sehari gitu nah. Tas tuang atau acan gitu tah. Jadi obat batuknya obat batuk botol teh obat batuk botol. Tah, lantaran ku disiplin-disiplina dina eta aturan minum gitu nya. Jadi si Pak RW inisiatif ngundang warga rapat ya. Saatosna warga kumpul di ruangan rapat si Pak RW teh wajol-wajol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rapat ditutup. Atuh bengong warga teh. Rapat acan ge acan geus ditutup. Pak RW kumaha cenah ieu teh pan rapat ge acan geus ditutup. Ari Pak RW mah nurutkeun aturan pakai dina botol lagi setelah minum tutup dengan rapat. Beda deui jeung si Kodrat. Si Kodrat mah dititah ku lanceukna titah meuli obat jang bapana. Bapana kan nanya gering panas tiris tah meriang disimulkeun ku wah sabaraha lapis mah. Ini teh si Kodrat teh ka toko. Beneran dia teh Cina orang Cina si Tungtung Seng ngaranna teh. Dina lah toko eta ya. Kok meuli obat cenah jang bapak saya. Hanya obat naon teuing lah tepan mas na bapak saya teh gering muriang hayang geura cager karunya cenah. Aya ini ada obat manjur obat manjur. Ini obat manjur Waduh, tapi eta teh bakal cager cenah kok. Ini obat manjur pasti semua pasti cager Aduh, mungkin mau kebenaran. Meuli atuh. Meuli tah si Kodrat teh obatnya. Duh, gua kain mah. Di mana teh bapana eta keur majeuna panas tiris. Tegung silila si Kodrat datang. Emer gitu. Nah, tanta paradi eta bapana diseblok. Atuh puguh.
Bapak teh booking ngadeg dicarekan pelanceutna. Ari maneh eling sia Kodrat, kepa maneh keur gering di seblok di banjur. Pancek singko ge cenah teh obat-obat manjur, nya di banjur we Bapak teh. Belegug sia manjur teh manjur cager.